Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Al-ayat. Sadaya puji angin milik Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat sareng inayahna urang tiasa kumpul ngariung di tempat-tempatan. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang di tempat-tempatan ngajadi cukan lantaran dihampurana tina rupa dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda, pamudi rahimakumullah. Judul pengawasan pengajian teh nyatana ngeunaan guru titik 2 antara pendisiplinan sareng perlindungan anak. Nah, bukan naon jujutanana, nah judulna kitu ngan katingalina judul eta siga kitu teh kusabab fakta kadang-kadang antara guru sareng orang tua sok aya pasulayaan. Sababaraha kajadian kamari aya guru kepala sekolah dieureunkeun tina kepala sekolahna gara-gara naon nyabok budak nu ngaroko. Nah dek dieureunkeun sabab guru nyarek nyabok kolotna teu narima, berarti eta kajadian teh aya kolot, aya budak, aya sakola. Nah janten kinten-kinten urang teh bade ngabahas nu kitu jiga nama gitu. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, sangkan urang lebet kadinya nya urang heula damel pipincakan. Mun cek kolot baheula mah disebut teh tatapakan. Sabab lamun teu aya tatapakan bumi moal adem. Nah, tatapakan teh jiga kieu ibu bapak. Ari ibu-ibu sareng bapak-bapak kantos tarawih kantos. Ari taraweh rata-rata berjamaah atau munfarid? Berjamaah. Nah, kita harus ku abdi ka ibu. Ibu kinten-kinten ari taraweh aya di jamaahna. Aya imamna. Aya. Oh, sok ibu pesen ka imam. Nah, sok ibu kantos bapak pesen ka imam. Kantos pesen ka imam, pesen naon? Tong panjang teuing. Tongkolna lamun tong panjang teuing naon? Kudu pondok. Kan bahasa teh dua, tong panjang teuing eta mah diplomatis. Nu tonggo hayang pendek. Nah, gitu. Cik ibu bapak berarti di dia teh aya jamaah, aya imam. Kahoyong jamaah teh tadi naon? Hoyong pondok. Kahoyong imam. Sami hoyong pondok lah, aya imam nu hayang panjang. Ngan kadang-kadang cek imam teh kieu, kan kieu tadinya Bu. Saur jamaah Pak Imam ponok cek ustadna cek imamna siap dalapan genep geus kitu berwe diawitan taraweh dina rakaat kahiji imam teh maca surat At-Taghabun. Dina rakaat kedua maca Al-Munafikun. Dina rakaat katilu Al-Jum'ah. Dina rakaat kaopat At-Tolak. Rakaat kalima
Al-Qamar, rakaat kagenep Ar-Rahman, rakaat katujuh Adariyat, rakaat kadalapan An-Najm, tamah we rakaat ka salapan surat Qaf ka 10 surat naon deui Al-Muluk tah ka 11 we Al-Ikhlas. Cik ibu bapak kinten-kinten ibu-ibu di dieu lamun kitu bakal protes moal protes saha atuh nu salah pan ibu-ibu teh protesnya tadi teh ibu teh pesen naon pondok ari imam panjang jadi saha nu salah sakali deui ibu ieu mah pan titin cekan ibu-ibu pesen surat pondok imam nganyakeun terus imam macana suratku tadi jadi lamun kitu nu salah saha. Nah bapak-bapak ieu teh sok aya jadi gambaran ceuk makmum nu salah teh imam nah imam geus salah teu mikir ari menta surat pendek dijawab ku surat panjang padahal geus janji rek surat pendek cek imam saha nu salah makmum sabab pesen teu jelas nah cenah jadi kieu sok punten ibu bapak jadi lamun kitu kanyataanna antara makmum jeung imam sami teu kata kuncina surat pendek sami cek makmum surat pendek cek imam surat pendek nah masalah nama ukuran ciri nu beda patak lamun teu jadi ukuran anak teu samikeun ukuran anak untungna silih salahkeun imam nyalahkeun makmum, makmum nyalahkeun imam. Marebutkeun naon? Marebutkeun surat pendek. Sok ayeuna we ibu lihat deui tadi ya, supados jelas. Ibu teh pesen naon tadi teh? Surat pendek. Imam maca surat panjang cek surat panjang cek imam, surat panjang cek makmum. Nah, berarti lamun kitu meh teu pasea jieun alat ukur nu sarua. Sok ayeuna kieu tuh, urang contohkeun heula anu lain. Ibu bapak ti dieu karanca buaya tebih cakep. Tebih, nah betebih. Da ti dieu kumaha lamun kana helikopter ti dieu karanca buaya kana helikopter tebih cakep cakep ti dieu karanca buaya kana motor tebih cakep ti dieu karanca buaya patah tebih cakep tebih pisan jadi lamun kitu nu disebut tebih teh nu mana jarakna atawa alat transportasina dara rasaana mah ti dieu karanca buaya mah anger kan cek ibu jadi caket teh kasabab make helikopter. Oh jadi lamun kitu meh teu pasea jieun alat ukur nu sami. Nah, uih deui anu tadi nya kana bang surat. Ibu bapak ari pendek teh cek saha eta teh? Pendek cek urang pangalengan, pendek cek Rasul. Jadi ibu pesen ka imam cek pesen surat naon? Surat pendek-pendek cek saha? Cek urang pangalengan cek Rasul. Ari urang pangalengan Islam sanes. Ari Islam ngarujukna ka saha? Ka Rasul. Ari saur Rasul aya surat pendek. Aya saur Rasul surat pendek teh surat sabaraha?
di surat 50. Surat 50 naonnya? Surat nomor 50. Surat naon? Qaf. Tikot logika 114. Jadi surat pendek saur Rasul teh aya sabaraha surat? 64 surat. Jadi lamun tadi imam maca surat Al-Ariyat pendek panjang saur Rasul. Pendek. Al-Mulk pendek panjang. Pendek. Al-Jum'ah. Jadi lamun ibu ngamekan ka imam gara-gara henteu nyebutkeun eta teh surat pendek, berarti ibu nyalahkeun saha? Nyalahkeun Rasul. Jadi lamun kitu imam nu salah atawa ibu salah pesen. Nah, berarti kira-kira di dieu henteu kudu pasea teangan alat ukurna heula. Anu pendek eta engke dibagi, Bu. Ya, nu 64 surat teh dibagi aya pendek panjang, aya pendek pertengahan, aya pendek. Ya, aya naon Ibu? Pendek panjang, pendek pertengahan, pendek. Kerma pendek panjang tina surat Qaf dugi ka Al-Mursalat. Oke, dicatatnya ya, dilihat ke pesen. Pendek panjang teh di mana? Di Qaf dugi ka Al-Mursalat. Pendek pertengahan di Anaba dugi ka Al-Insyirah. Sesana pendek. Jadi lamun kitu tadi ibu pesen naon? Surat pendek. Terus we imam teh maca nu tadi salah teh imam. Henteu, berarti nu salah naon? Ibu naha peserta teh jelas karek nepi ka pendek. Lamun teh ibu teh Pak Imam bacanya surat pendek. Terus imam maca surat Qaf, nu salah imam sabab teu apal ukuran. Nah, janten ayeuna ieu ke Februari teh bade Ramadan, kadenya ye ibu-ibu salah pesen deui wae. Ya, engke mah kudu jelas, pendek pertengahan, pendek panjang. Nah, nanti dia jadi gambaran, Bu, Pak. Pasea kecurigaan antara imam jeung makmum teh alatan naon? Alatan indikator anu teu sami. Sepakat eta teh pendek. Ngan ciri pendekna teu sami, akhirna ibu nyalahkeun ka imam nyalahkeun ka ibu. Hiji heula tah keur titincakan teh. Ari titincakan pan teu hiji, dalamun hiji mah bakal pikosewan bumi teh. Bumi panggung titincakanna hiji tatapakana moal jadi minimal kudu aya opat. Nah, ayeuna urang damel titincakan nu kadua. Cik kami bade naros ka mak we di dieu mah tong wakaka bapak-bapak. Ibu bade umurang kali henteu. Gaduh, hoyong murah kali ibu teh cerdas. Hoyong serius ya. Ibu hoyong gaduh murah kali cerdas. Hoyong taroskeun ka guru. Kan ibu-ibu mah sanes gurunya. Seseueurna ibu teh orang tua, hoyong gaduh budak nu cerdas. Hoyong ayeuna taros ku ibu ka guru. Mending keneh boga murid cerdas, mending keneh boga murid kodong. Nah, insya Allah guru ge momen boga murid odong mah. Nah, kahayang teh hayang anu cerdas. Jadi orang tua hoyong budak cerdas. Hoyong guru hoyong boga murid cerdas. Hoyong taros deui ayeuna ibu ari ibu rakyat sanes. Rakyat hoyong gaduh pamimpin anu odong, hoyong pamimpin anu cerdas.
nu cerdas. Jadi urang simpulkeun guru hayang boga murid anu cerdas, kolot hayang boga budak anu cerdas, rakyat hayang boga pamimpin anu cerdas, pamimpin oge hayang boga rakyat anu cerdas. Maka pan sok muncul dina pemilu, pilihlah dengan cerdas. Ari nu milih saha? Rakyat. Berarti rakyat kudu cerdas, pamimpin kudu cerdas, budak kudu cerdas, guru kudu cerdas. Berarti sepakat teh ayeuna ibu-ibu jeung bapak-bapak urang teh hoyong cerdas. Sepakatnya. Cik lamun di dieu ditaro sadayana hoyong cerdas hoyong bodoh. Barudak hoyong cerdas hoyong bodoh. Hoyong cerdas. Da ayeuna kumpulkeun jelema kabeh. Cik kira-kira cerdas teh sabin teu? Sok ayeuna taroskeun ka guru. Bapak guru nu disebut cerdas teh naon? Sok ayeuna barudak we ye. Nu disebut cerdas cek barudak naon? Tuing teu apal. Ongko hayang cerdas tapi teu apal ciri riweuh. Ulangi ditanya ya barudak, hayang cerdas alim. Hayang nya naon atuh cerdas teh? Cirina naon? Pinter. Nah ciri pinter teh naon? Nah, punten ibu-ibu bapak-bapak, cek guru anu pernah diajar psikologi, ciri cerdas teh IQ. IQ tinggi disebut cerdas, IQ lebih tinggi disebut jenius, kan gitu. IQ biasa-biasa disebut onom, kan gitu. IQ rendah disebutnya debil, imbecil, idiot, kan gitu ta. Berarti ukuran naon? IQ di atas 100, matak jelema oge Pak, punten ya kabar udah. Jelema aya sabaraha hiji? Bahasa Inggris naon? Bahasa Inggris jelema naon? Man. Leres nek? Man kan man. Lain men eta lain. Men. Nah, men teh naon? Manusia lalaki nu mana? Nu biasa. Tah, lamun ayeuna ditambahan Superman. Jadi naon? Manusia nu unyul, kan Superman, ya? Kan urang Sunda, Superman. Nah, kira-kira aya teh jalma nu super. Aya naik deui teh. Ultraman. Aya Ultraman. Aya naik deui leuwih ti Ultraman. Megaman. Jadi aya man, aya Superman, aya Ultraman, jeung aya Megaman. Berarti nu cerdas kan ke naik kana naon? Kana jenius, naik deui super jenius. Berarti IQ-na teh 100, 120, 130, engke kadituna 150 kan gitu. Nah, berarti ibu-ibu bapak-bapak ngukur cerdas buruan biasanya sok make IQ. Dan tuh orang tanyakeun ka tukang dagang. Ari tukang dagang ibu hoyong boga budak nu cerdas. Cik taros tukang dagang nu disebut cerdas teh naon? IQ-na hade? IQ-na 150. Nah cek tukang dagang lain tak ukuran cerdas teh. So ayeuna cek ibu bapak ye. Aya jelema ye. IQ-na 150. Wah, hese eta teh akan jelema nu kitu teh. Terus meuli wortel harga 15.000 sakilo. Dibawa kaditu ka kota meuli teh 10 kilo. Sabaraha meserna? Di Pangalengan 15.000. Nepi ka Bandung dijual harga 5.000 sakilo.
kira-kira cek tukang dagang eta jelema cerdas henteu. Nah, betul cerdas kan IQ na 150. Nah, dan cek tukang dagang mana disebut cerdas teh lain ukuran IQ. Pada saeutik untung gede. Pamilih teuing IQ nah 60. Sok aya ibu bapak anu IQ di atas rata-rata tapi jualan teh leuwih jeung rugi. Tanyakeun ka tukang dagang, nu kitu mah lain cerdas, bodoh. Berarti cek tukang dagang jeung cek guru cerdas sami teu? Nah, cerdas nama sami ngan ukuranna beda. Nah, lamun kitu atuh kasih riwayat antara tukang dagang jeung guru. Jadi lamun urang ayeuna sebagai jamaah, sebagai umat Islam berarti ciri cerdas naon? Bade ka pedagang, bade ka guru. Atau nanti bade ka rasul. Lamun cek rasul berarti ukuran cerdas naon? Ongkos cenah ka rasul. Cek guru IQ, cek tukang dagang untung. Cek rasul emut karena maut. Nah, berarti ayeuna rek ngukur kecerdasan cek rasul, cek tukang dagang, cek guru. Cek rasul berarti mudah sanajan IQ na 150 kuna meuli ngajual untung wae tapi poho kana maot budak eta disebut bodoh atau cerdas? Bodoh. Sok sanajan pagaweana noreh-noreh taneuh mulak-balik taneuh IQ-na teu kurang ti 80 duitna nu katarima ngan saukur 30.000 sabedung tapi nginem emut kana maot eta jelema cerdas bodoh saur rasul. Berarti lamun kitu kan kudu disaruakeun heula alat ukurna. Nah, makana bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah urang euih kanu tadi kanu awal. Kadang-kadang guru jeung kolot teh beda paham. Da tujuanna mah bisa jadi sarua. Ngan ukuranna beda. Maka kadang-kadang jadi lepasnya guru nyalahkeun kolot, kolot nyalahkeun guru. Jadi lamun kitu kudu aya naon? Kudu aya alat ukur nu sami. Sok ayeuna ibu-ibunya budak ceurik balik ka imah kunaon ujang maneh disintreuk ku guru cik kira-kira bu pikiran ibu ngagolak teu? Budak kelas 4 balik ka imah ceurik ditanya kunaon disintreuk cik ibu kira-kira pikiran ibu ngagolak teu? Ngagolak kurang ajar guru teh. Nah, jika gitu sabab bisa jadi ibu ngukur ceurik disintreuk teh sebagai alat ukur kekerasan. Ari nyintreuk kekerasan sanes. Can tantu. Ari push up kekerasan sanes. Pan aya tadinya guru antara pendisiplinan sareng naon tadi teh? Perlindungan anak. Ari perlindungan teh berarti entok keras, entok keras. Berarti lamun push up keras teu, lamun sit up keras teu, lamun dicepet saeutik keras teu. Tah di dieu berarti alat ukur nu teu jelas. Sok punten ibu-ibu, bapak-bapak. Ari budak ibu, punten ibu budak ibu. Dina hiji waktu engke geus gede bakal papah moal. Bakal rada jauh henteu. Rada jauh. Lamun rada jauh saeutik lamun budak ngurilingan lapang diajar eta disiplin atau kekerasan.
amat tentu bisa segala sesuatu itu disebut kekerasan. Punten. Ibu kantos di pelototan kelas atau napi disiplin. Kasar atau napi disiplin. Nah, ujung-ujung si bapak kasar kami teh bisa gitu ukur heula eta teh keras apa disiplin. Ah. Sok ibu-ibu ayeuna bapak-bapak ya. Di urang teh kadang-kadang dina ningali undang-undang teh nya ieu undang-undang perlindungan anak. Nu aya dina pikiran teh entong make hal-hal nu sifatna katinggalina kasar. Padahal kan kasar jeung teh ngumantu situasi jeung kondisi. Sok punten ibunya ye. Budak ibu keur papa. Budak teh umur sabaraha nya? 4 tahun. Keur papa di sisi jalan. Ujung-ujung kayak toronton, remblong. Aya aki-aki, ningali eta budak disungtungkeun ku aki-aki teh. Nepi ka ditotong kana solokan. Bencenur. Nah, kira-kira eta aki-aki arek dilaporkeun ka polisi. Nah, habis moal tanggung cunur. Jadi setiap kelakuan anu jiga itu disebut kekerasan. Tingali heula. Tadi orang kadang-kadang tadi emosi ujung-ujung naik. Ngadenge, Pak, tadi dicarekan ku guru ujung-ujung da aing ge can pernah nyarekan ka budak teh. Nah, di guru diwani-wani. Jadi ningali informasi nu sampai teh kadang-kadang disinghareupan ku emosi. Lamun disinghareupan ku emosi naik karena pikiran ngagotrok. Lamun ngagotrok kadang-kadang kara di tengah wadi balik ke sekolah ngontrol ka guru. Nah, berarti lamun kitu kanyataanana ibu-ibu bapak-bapak guru pihak sekolah jeung kalau teh kudu ada jembatan komunikasi pikeun nyaruakeun alat ukur. Nah, punten bapak-bapak ibu-ibu, urang contohkeun heula ye. Urang nyaruakeun alat ukur. Murang kali ibu teh Yuswa TK. Rang TK ibu? Rang TK? Nah, Ari MI benten teu? Benten. Naon bentenna MI sareng TK? MI mah M, I, TK mah TK. Heuh we. Ari Yuswa TK sabaraha? 5 tahun ka handap. 4, 5 tahun. Ari Yuswa teh MI 7 tahun kalukur. Matak disebutna 7 tahun ke atas. SMP 13 tahun ke atas. Aya masjid. Terang masjid ibu. Terang. Kanggo naon masjid teh? Kanggo sholat. Cik ibu, bapak, kinten-kinten budak TK ka masjid bade naon? Nah, budak SD kelas 1 nepi ka kelas 3 ka masjid rek naon? Budak SMP ka masjid rek naon? Nah, kabeh jadi sarua. Aya 3 budak ka masjid. Budak TK ka masjid. Budak SD ka masjid. Budak SMP ka masjid, budak sanawiyah. Komo ka ditu nama aki-aki ka masjid. Cik kinten-kinten ibu bapak eta beda sami. Budak TK rek naon? Ameng. Budak SD ameng deui wae. Budak SMP salat sare. Nah,
Urang coba Bu, Pak, cek pendidikan. Kan tadi yang ngomong karena pendidikan. Alat ukur. Budak TK ka masjid rek lalajo musola. Sekali deh Ibu, budak TK ka masjid pada naon? Lalajo musola. Budak SD ka masjid bade diajar sholat. Budak SMP bade sholat. Berarti ayat 3 tingkatan. So, ulangi Bu. Naon kahiji? Lalajo sholat. Kedua, diajar sholat. Katilu, sholat. Naon bedanya? Naon bedanya? Iya kadang-kadang osok jadi salah kaprah komunikasi antara kolot jeung budak. Jeung guru. So, kayak berdak ora ya. Tadi wengi Ujang naon bedana jeung Tom Haye? Aya di dieu nu wengi jam 7 lalajo Persib. Nah, naon bedana urang jeung Tom Haye? Tom Haye mah main bal, urang mah lalajo Tom Haye. Bedana teh kitu. Jadi si Tom Haye mah main bal, urang mah lalajo si Tom Haye. Beda teh. Naon atuh bedana? Lalajo mah bebas. Sok bapak-bapak tadi ini lalajo main bal aya nu bari udun. Aya nu bari ngopi. Aya nu bari lalangkarakan. Aya nu bari ngagoler. Aya cik ari Tom Haye bari ngopi teh. Bari udun. Henteu. Nah, berarti lalajo mah bebas. Jadi budak ka masjid, budak TK bari naon? Lalajo anu bebas teh. Bebas tong dicarek lah bebas. Berarti kudu sarua alat ukurna Pak. Budak TK saat can umur 7 tahun ka masjid teh rek lalajo. Lamun lalajo bisa bari lalangkarakan, bisa bari gogolosoran, bisa bari nyurung koropa, bisa sabab lalajo. Dan ibu-ibu, bapak-bapak diajar sholat. Nah, mau diajar sholat mah saeutik rada teu bebas. Kudu nangtung, kudu naon, ngan bari luak lieur saeutik. Kan bedanya lalajo diajar jadi sholat. Saur Rasul anu kedah diajar sholat teh nu ieu nu mana? Ajarkeun sholat teh iraha 7 tahun. Berarti saat 7 tahun naon? Lalajo. Kendah lalajo nu sholat. Kendah aya efekna. Aya outputna naon lamun ceuk aya nama OBE. Outcome based education. Sarua. Budak dibawa ke masjid umur 3 tahun rek naon rek lalajo sholat aya teu outputna aya naon outputna balik ka imah ngajurung kunung nongeng ningali anu sujud. Sok punten ibu-ibu kurang kali anu dicara ka masjid lalajo sholat wih kamu mi osok susujudan osok sujudna bener teh entong agarawak ibu cari sia teh bareng sujudna tong da ieu mah karek lalajo utek-utekanana 5 ramo budak teh ya da kusabab lalajo di masjid teh aya utek-utekan kieu der balik ka imah lalajo teh jadi kieu ku ibu teh dicarekan bid'ah sia teu bisa sabab eta mah lalajo sholat.
Tah lamun entos ayeuna ibu sataatan 7 tahun Allahu Akbar budak teh kitu nya Allahu Akbar sadulang kenging da tahapna masih lalajok mata tadi saur Rasul ajarkeun salat yuswa 7 tahun kumaha lamun budak 5 tahun geus apal doa teu naon ngantong dipaksa kan gitu. Nah berarti kan bertahap. Nah, budak ayeuna umur 7 tahun mulai didisiplinkeun. Ari 3 tahun mah tong akan dipolototan. Budak 3 tahun lompatan ari sia ka masjid rek naon lompatan, geus balik ka imah. Entong ka budak 3 tahun mah lamun 7 tahun pada saeutik ayo disiplin. Kan gitu. Lamun aki-aki masih lompatan di masjid. Nah, eta mah geus lain ya kudu tampilin merenang gitunya. Artinya bapak-bapak ibu-ibu dina pendisiplinan oke kan secara berjenjang secara bertahap. Jadi lamun dina hiji waktu misalnya ibu budak teh balik ka imah terus rada ceurik saeutik kunaon ujang maneh dipolototan usaha dipolototan anak ku ustad kunaon maneh beuk dipolototan sabab tunggu salat abdi lulumpatan ari umur maneh sabaraha tahun 10 tahun cek ibu teh heueuh atuh kudu kitu. Tapi lamun misalnya budak TK balik ka imah ceurik kunaon ade tadi kemudian dipolototan umurna karek 4 tahun kunaon dipolototan abi ngagorolong-gorolong koropak berarti salah salah modern sabab usia budak 4 tahun mah usia lanjut so punten ibu urang contohkeun deui nya ya berarti kan kudu saruakeun pemahaman saruakeun alat ukur. Ibu bapak kinten-kinten budak alit umur 4 tahun hoyong teh buku budak alit hoyong teh buku hoyong umur 7 tahun hoyong buku hoyong deui wae aki-aki hoyong buku naon bedana hoyong buku budak leutik budak gede kolot. Itu kan beda. Budak alit hoyong buku keur naon? Keur disoek, soek. Budak umur 7 tahun hoyong buku kanggo naon? Diajar maca. Kolot hayang buku keur naon? Keur maca. Bahkan dia orang ukur orang kan kudu disaruakeun. Ieu barudak sanawiyah, barudak kualimin, hayang buku keur naon? Maca lain hayang dipangmacakeun. Lamun hayang dipangmacakeun balik deui ka TK. Cek ente teh naha sebenarnya buru-buru malam mah gamaran. Teu rame berarti kudu balik deui ka budak. Dari budak TK tadi boga buku terus disesoek amekan tong entong da budak maker dijojoek maka dina urusan TK kan aya menggunting melipat menyatukan. Nah berarti kan tahapannya jelas ukurannya jelas lamun tahap jeung ukurannya jelas maka didinya moal jadi pacengkanan antara guru jeung kolot. Bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah salajengna upama kitu kanyataanna nu kudu disaruakeun teh naon alat ukur naon wae deui nu disaruakeun teh nu kaduana nyatana kudu nyaruakeun tujuan ya kudu nyaruakeun tujuan. Sabab lamun teu sarua tujuan guru jeung murid kadituna jeung kolot eta bakal jadi pacengkadan. Nah, urang contohkeun heula ibu bapak tong ka guru jeung orang tua. Nanu jelas mah guru jeung kolot teh kudu nyaruakeun tujuan.
Cik ayeuna urang karos ka barudak Mora ieu ditinggali barudak Mora. Unggal dinten Ahad di Kabupaten Bandung kira-kira nu kawin sabaraha urang. Bulan Rayagung deui. Seueur teu? Seueur. Jadi nikah seueur. Nah naon atuh nu ngabedakeunana? Nu nikah kabalata. Ya kan? Di kecamatan. Jadi lamun di Kabupaten Bandung sadinten minggu bisa jadi leuwih 100 nu nikah. Tah tina 100 nu nikah teh sami henteu. Ya naon atuh nu ngabedakeunana? Beda nama? Beda pengantina. Beda pengantina si ieu jeung si ieu, si ono jeung si anu gitu. Tah, ari nikah sami. Tanaw ngabedakeun antara panganten eta. Tempat. Naon deui? Nah, salah sahiji di antara nu ngabedakeun teh tujuan. 100 pasangan nikah 100 panganten. Naon nu ngabedakeun teh tujuanana. Lamun tujuanna jelas, maka kadituna bakal beres. Tapi lamun tujuanna teh jelas, teu saeutik karek tilu poe geus pisah. Karek salah saeutik pisah. Jadi lamun kitu kudu disaruakeun teh naon tujuan. Gitu, Bu. Sabab lamun teu sarua tujuan, pas ya bakal jadi. Nah, mata ayeuna ibu-ibu ulang lihat deui tadi. Aya 100 pasangan nu nikah. Tujuanna sami teu? Beda. Aya nu tujuanna ibadah. Aya, legengnya tujuanna ibadah. Aya anu tujuanna birahi. Aya nu tujuanana eta mah ngagugurikeun kewajiban. Aya nu ditujuanana meh teu disebut jomblo. Aya anu tujuanana keur nyumputkeun identitas. Aya kira-kira mana nu bakalan ibadah. Da teh tanya deui ameh jelas. Ujang hoyong nikah. Lamun itu berarti itu normal. Keur naon ujang hoyong nikah? Ibadah apa legeng teuing ibadah apa? Cik, ieu mah urang ukur we ka urang. Cik, urang nikah keur naon? Ibadah mah umum teuing. Matak ge bakal 48 kali ibu nyakolakeun budak keur naon? Ibadah deui wae. Sok ayeuna ibu nikah ibu. Atas nikah sok ibu teh batak boga budak geus kawin abdi teh. Cik, urang tanya ku abdi deui, ibu tujuan ibu nikah naon? Nah, pat geus kawin ieu teh. Ibadah deui wae. Ibadah, men babari. Nah, tujuan nikah mah nyatana nyalametkeun tina seuneu neraka. Keur naon kawin? Nyalametkeun tina seuneu neraka. Mata ketela mun aya awewe, "Neng mau enggak Aa selamatkan engkau dari bara api neraka?" Cik, kira-kira aya teu numbungeun? Piraku mau disalametkeun tina neraka. Kan itu mah jebakan Batman. Bunya. Jadi ayeuna ibu-ibu bapak-bapak keur naon ibu nyakolakeun budak? Sederhana sarua. Sangkan budak teh asup neraka. Kurang ilihan deui. Ibu gaduh urang kali disakolakeun. Nah, hamut disakolakeun. Meh pinter, anu tadi IQ-na tinggi, ameh naon, atawa meh asup neraka. Nah, kan begitu. Nah, Nabi mah yakin ibunya kolakeun budak teh sangkan budak salamet. Ari salamet naon teh asup neraka. Kersa ibu boga budak salamet. Alim berarti hoyong salamet budakna.
hoyong budak lebet ke surga. Nah habis ke surga teh selamat. Jalmi lebet ke surga unggul selamat teh. Dacan tantu. Sabab teh saeutik jelema nu asup ka surga ngaliwatan neraka. Aya teh nu ka surga tapi ka neraka heula. Aya nu transit neraka heula. Ane anu rada delay saeutik. Nah, jadi kira-kira ujang hoyong abus ke surga hayang ke abus neraka. Naon bedana hoyong ke surga sareng alim ke neraka? Asup ke surga mah bisa jadi ke neraka heula, lamun teu ka neraka mah berarti langsung asup surga. Nu disebut salamet teh. Jadi ibu ngatik ngadidik budak dikirimkeun ka MI, dikirimkeun ka Sanawiyah, dikirimkeun ka Mualimin sangkan naon? Sangkan salamet, ari salamet teh berarti teu asup neraka. Tah ieu tujuan kudu jelas. Lamun cek ibu teh sangkan apal kana A. Can tantu apal kana A oge bebas tina neraka. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, lamun kitu kanyataanna neraka di mana ayatna? So, punten. Ibu teh, bapak teh ngalemetkeun murang kali. Guru ngadidik budak, nah budak kudu dididik teh asup neraka. Ayeuna abdi naros, ibu ari neraka di mana ayatna? Neraka ayana di mana? Di akhirat. Nya di akhirat neraka mah ngan pi neraka aya di mana? Di dunia. Jadi hirup urang aya di mana? Di antara surga jeung neraka. Lamun kitu kanyataanna, lamun urang hirup teh di antara surga jeung neraka, di belah kanan aya surga, di belah kiri aya neraka, cik kira-kira kadang-kadang osok ti kosewan. Lamun ti kosewan ti neraka kira-kira terus ditarik nepi ka misalna kumaha soal lain. Pasoalan lain. Tah, cik ibu ya, mending keneh dicepet ku buru, mending keneh dicepet ku malaikat. Mending ku buru dicepet, mending dicepet ku ibu, mending dijebron ku malaikat. Nah, berarti ibu-ibu bapak-bapak dina urusan tujuan anak teh kudus disarua nyatana cek guru kenal ngatik ngadidik budak sangkan budak teh asup neraka. Cek ibu sangkan budak pinter teh jadi masalah. Matak lamun teu pinter amek-amekan. Nah, berarti sangkan naon ibu bapak tujuan anak teh sangkan teu ka neraka. Ari neraka ayana di mana? Di dunia patulah kali jeung saha? Ulangi. Ibu tujuan ibu jeung guru ngatik ngadidik budak teh sangkan budak teh ka neraka. Ari jalan pi neraka jeung surga ayana di mana? Di dunia. Jalan pi neraka sok patulah kali jeung saha? Sakadang iblis. Ya. Cik, anu batak ngajadikeun jelema ka neraka saha? Iblis. Jadi anu iblis aya? Aya. Lamun iblis aya, iblis teh sok naon? Sok ngagoda sangkan naon? Sangkan jalma ti kosewan. Jadi iblis teh aya. Aya. Ari iblis bakal eureun ngagoda moal. Yakin ibu abi naros deui. Yakin ibu iblis moal eureun ngagoda? Yakin. Jadi iblis ayana di mana? Iblis ayana di mana? Di mana-mana. Iblis mah teu apaleun tempat, sia eta mah di mana-mana ge aya. Apaleun kolot jeung budak iblis. Teu apaleun keur kolot keur budak digoda ku si eta mah. Santri non santri anger digoda. Jadi nah bet kudu dididik budak teh sakda asup neraka. Nah bet kudu dididik ku sabab aya
iblis. Ari iblis bakal istirahat. Aya prek, aya cuti. Darasaan mah nu cuti mah guru. Nu cuti mah nu digawe, iblis mah teu kacaritakeun di Allah, abi bade cuti bersama heula kagoda jelema. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, lamun iblis terus ngagoda, berarti kira-kira ibu bapak ieu budak ibu teh jiga naon? Jadi budak ibu teh ambek digoda sabab alus dalamun goreng moal digoda. Maknya nu goreng digoda, maknya nu keur maksiat digoda ku iblis. Cek iblis teh nu maksiat kade untuk maksiat gitu. Caritana iblis ngagoda anu maksiat. Nah, berarti ibu-ibu bapak-bapak, nah ibu jadi bapak kudu nyaruakeun tujuan sabab engke bakal patula patali jeung ngadefinisikeun pendidikan. Jadi pendidikan teh naon? Pendidikan teh nageran. Sabab aya anu ngagoda. Ayeuna punten ibu-ibu bapak-bapak, gaduh kebon ibu. Gaduh, aya nu gaduhnya. Di pager teh lamun teu di pager, kira-kira eta tatangkalan tatanen ruksak teu kumaha? Ruksak. Lamun di pager aya anu ruksak. Aya. Jadi lamun kitu ibu bapak dina pendidikan teh bisa 100% berhasil. Pasti aya nu gahol teh. Dan kadang-kadang orang sok salah kaprah. Oh di pasantren mah kudu kabeh bener, teu tiasa daya iblis. Matak nu disebut pendidikan teh naon? Upaya meminimalisir lain nyampurnakeun sadayana. So punten ibu-ibu bapak-bapak, ayeuna budak urang diajar sina budak, ku guruna nepi ka di Banjur, ku bapana nepi ka di Tajong. Tapi kadang-kadang angeueus salat subuh teh kaberangan. Aya nu kitu? Aya. Berarti gagal teh ibu. Tong gagal. Mata ke aya salaresna ibu gagal, lamun ibu usaha. Tadi urang mah kadang-kadang gagal mah guru, gagal na kolot teh ditingali ku budak anu salah. Eta budak teh geuningan cenah kitu, teu baleng sakola teh. Kan jadi kitu, padahal tina 30 hiji. 30 na bener, hiji nu salah. Kan jadi 1 tahun kan gitu di urang mah. Budak na salah kitu, kolot na ka bawa. Padahal teu jiga kitu, sok punten ibu-ibu. Ieu mah kinten-kinten, ari eta Kangjeng Nabi Nuh. Ngageroan budakna, ngatik ngadidik budakna. Budakna ngilu teh kana parampu. Jadi Nabi Nuh teh gagal kitu. Darasaan mah teu aya dina surat Al-Qur'an Nabi Nuh adalah nabi paling gagal. Malah disebutna teh nabi naon? Ulul azmi. Eta geuning budakna gagal. Ukuran gagal lain ditingali tina nilai akhir, tapi tingali karena proses Nabi Nuh teu pernah eureun ngawawadian dugi ka 850 tahun. Jadi kalau nu gagal di mana? Nu budakna gagal atawa nu eureun mere peringatan. Nah, kadeu berarti guru nu gagal di mana? Muridna anu nilaina 4 atau guru eureun ngawurukan. Nah, jadi ibu bakal disebut gagal teh lamun eureun ngahudangkeun. Jadi urusan ke budakna kaberangan salat urusan lain. Nah, jadi lamun ibu geus mimiti bosen berarti ibu teh geus rada-rada deukeut karena kegagalan. Lamun guru geus mimiti bosen berarti guru teh geus deukeut-deukeut karena kegagalan.
Nah, jadi lamun gitu ibu orang tua sukses, orang tua hebat, apa orang tua gagal? Sukses lalu ukuran anak terus ngelingan budak. Kumaha budak ranking 40 wae paduli teh teuing da ukuran berhasil malah intinya berhasil mah ibu tina ukuran daek ngelingan. Kumaha cenah budak mah teh hese we anger salat. Nu penting mah ibu terus ngawawadian. Tah eta guru orang tua itu gagal. Dan tadi naon Nabi Nuh oge disebut ulati. Kan gitu. Matan ke lamun aya nya mau ge ieu mah. Eta cenah si kiai teh hayo we geuningan cenah kitu-kitu tapi budakna salah wae. Lamun kiai na geus eureun ngelingan karek disebut kiai gagal. Gitu Bu. Nah, berarti naon ibu bapak sekali deui kudu disarwakeun tujuan, disarwakeun persepsi. Urang tong heula salit deui Bu. Nah, salit deui, kalem. Nah, nu katilu bapak-bapak ibu-ibu, nu kedah disarwakeun teh naon? Nu kedah disarwakeun teh nyatana prinsip. Tujuanna kudu sarua, prinsipna kedah sarua. Naon prinsipna Bu? Pak, kahiji prinsipna teh nyatana jejehan. Jejehan teh naon ibu bapak? Jejehan batang aya cekolot gini sing asa jejehan. Jejehan teh naon? Ieu teh urang Sunda sana. Jejehan teh kieu Bu, Pak. Jejehan teh kalang nu sok dipangadangelkeun ku jalma dewasa keur budak. Barudak osok pucal, osok. Lamun budak TK osok pucal. Kira-kira lapang pucal keur budak TK. Jeung lapang pucal keur barudak SMA, legana sami henteu. Beda? Beda. Lamun sami berarti teu asak jejehan. Manya budak TK lapangna sarua jeung budak kolot. Atuh ritu. Berarti jejehan teh diluyukeun gitu. Nah, dia lamun cek bahasa pendidikan mah sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nu kadua prinsip teh yasiru wala tuasiru wa basiru wala tunafiru. Permudah, mudahkeun, tapi lain dimomorekeun kade nu disebut mempermudah teh sagala bisa sanes. Nah, mata kami sok naros kieu ka ibu jeung bapaknya. Ini yang terakhir Bu. Naon bedana kolot jeung budak? Sok ibu, naon bedana kolot jeung budak? Dong ke ibu-ibu, kabar budak ora. Naon bedana budak jeung kolot? Budak mah budak, kolot mah kolot. Bener oke. Naon bedana budak jeung kolot? Gampang bedana budak jeung kolot mah. Kolot pernah jadi budak, budak kan pernah jadi kolot. Sok aya teh budak nu pernah jadi kolot. Aya kolot nu pernah jadi budak. Aya. Jadi naon bedana budak jeung kolot? Kolot mah pernah jadi budak. Tah yasiru waratu asiru teh kira-kira lamun kolot cik make nilai teh make prinsip budak. Sabab kolot pernah jadi budak. Gitu. So punten ieu mah Bu, ieu mah puntennya. Ieu mah ka budak ye. Ujang lamun ditanya ayeuna terus dipilih ku abi, ieu budak ni belek-belek teuing. Nah, disebut belek. Sabab abi nganilai kolot, abi kolot nganilai budak ku pikiran kolot. Tapi lamun abi nganilai budak diluyukeun jeung urang zaman harita, ieu budak asa pinter-pinter teuing. Nah, da urang harita bodohna kacida. Leuwih ti budak ayeuna.
cik ada urang baheula zaman sakitu bodoh jika urang eta atau leuwih-leuwih kadang-kadang leuwih nah tak sok aya muncul kebijakan lamun urang daek ka posisi ke berarti di dia yang prinsip yasiru gunakeun bahasa mudah kau gunakeun bahasa kolot sabab lamun make bahasa mudah eta bakal leuwih nah makanya sakali deui bapak-bapak ibu-ibu ayeuna antara sakola jeung guru teh kudu nyabikeun alur mata aya forum komunikasi teh supaya naon supaya teu pacuriga jeung guru teh kolotna teu bahale jeung kolot guru na teu bahale ayo atuh urang ngariung geuningan jadi duana nu bahale kan gitu tapi lamun can pernah ngadiung can pernah komunikasi mata salilana moal nyambung mun ceuk kolot panlama kudu aya cukan sabab lamun aya cukan dua wilayah moal dihubungi mata aya istilah cukak lantaran ieu kolot di imah budak di sekolah, guru di sekolah ngaliwatan komunikasi di dieu cukak lantaran ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah tong payah deui dalam payah oge pangaripu cukup we heula sakitku mudah-mudahan kurang sadaya tiasa semakin memperkokoh komunikasi antara sekolah sareng orang tua nu akhirna sakola maju orang tua oge ngarasakeun manfaat nu leuwih barokah sakitu panginten anu kapihatur robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.